Kacaturkeun aya hiji karajaan anu makmur di Pasir Batang, Jawa Barat, anu dipimpin ku raja anu adil sareng bijaksana nyaeta Prabu Tapa Ageng. Prabu Tapa Ageng ngagaduhan 7 urang putri anu sadayana garelis. Di karajaan ayeuna ngan sesa 2 putri nyaeta Putri Cikalna Purbararang sareng putri bungsuna Purbasari. Karaos tos sepuh, Prabu Tapa Ageng bade tatapa di leuweung pikeun ngagantos ngayeg dayeuh nu dipercayakeun ka Purbasari, lain ka Purbararang Putri Cikalna. Adinda Ratu, Adinda Ratu. Kulantaran kakanda geus sepuh, saat ngurus di negara teh. Kumaha Purbasari kakanda? Kaputusan anu mutlak nyaeta Purbasari anu ngeuyeuk dayeuh eta nagara teh. Akhirna di karajaan ngaayakeun acara seserahan tahta. Para panggawa, putri-putri sareng dayat sadayana. Poe ieu simkuring bade ngeuyeuk dayeuh buat kerajaan teh ka putri simkuring nyaeta Purbasari. Apa milik Purbasari? Kusabab Purbasari teh bakal jadi jalma tibageureun kasabareun jeung uing di sejenna. Putrina anu cikal Purbararang kacida ambekna kusabab ngarasa kalangkahan ku adina nyaeta Purbasari. Kusabab murka Purbararang ngadatangan hiji dukun sakti mandraguna nu ngaranna Nyi Ronde. Maksudna rek menta tulung sangkan ngajadikeun kulit Purbasari jadi aya totol-totol hideung. Aduh Gusti, kunaon ieu? Naha simkuring jadi kieu? Kenal Purbasari? Piraku ratu kerajaan buruk rupa jika kieu? Geus, piceun we si Purbasari kaluweung. Saatos kajadian eta, Purbasari diusir ka leuweung. Janten, Purbararang miboga kesempatan jadi putri di eta kerajaan. Ngagentosan Purbasari. Kacaturkeun di kahayangan, Gumarinda putra Cikal Sunan Ambu bade milarian calon pendamping hirupna. Ya ampun, dibanding milarian calon pendamping anu satara kageulisan Sunan Ambu. Tapi omat kudu ngubah penampilanna jadi lutung. Nun Ambu abdi siap jadi ulu. Hiji poe, Ratu Purba hoyong ngerasakeun daging lutung. Mohon atuh, Aki kan mewakeun lutung. mohon mangga Ratu. Aki panyumpit langsung indit ka leuweung. Pikeun nyari lutung ka hayang Kanjeng Ratu Purba. Kamana ieu lutung ku hiji-hiji acan? Tah, aya geuningan hiji lutung tangkal ieu. Ampun abdi. Nah, geuningan bisa ngomong lutung teh. Turun. Sanggeus katewak, Aki mawa lutung ieu ka Kanjeng Ratu Purba. Ampun Ratu. Kunaon Aki? Simkuring asa nyongkonan waktos anu disediakeun ku Ratu. Kunaon Aki? Ieu ge geus cekap mawa lutung anu sagede kieuna. Saat datang mangsana badai dipencit, lutung teh kacida lingasna. Kula Ratu. Tuluy eta lutung teh dipasrahkeun ka Purbararang. Sanggeus kitu, lutung dianterkeun ka Purbasari pikeun maturan Purbasari. Lutung kasarung ngarasa teu geunah ninggal kaayaan Purbasari anu sangsara. Hiji waktu lutung bertapa. Dina semedina, lutung kasarung ngadoa ka Sang Hyang Tunggal sangkan penyakit nu keur tumiba ka Purbasari sing buru-buru dicagerkeun deui. Sababaraha dinten ti harita, doana lutung kasarung diijabah ku Nu Maha Kuasa. Taneuh nu aya di sakurilingna ngadadak jadi talaga leutik. Putri, lamun putri bade kulit balik deh kanu asal sok tamas di dieu.
salah sahiji rahayat ningali Purbasari geus balik geulis deui. Tuluy rahayat eta ngalaporkeun ka Purbararang. Piraku si Purbasari geus geulis deui. Aki. Ada informasi Purbasari geus geus deui. Cik nalarian Purbasari geus bawa Purbasari ka dieu. Sanggeus Purbasari aya deui di Karajaan Purbararang, ngambek ningal Purbasari tos geulis deui. Akhirna anjeunna hayang ngaayakeun sayembara kulantaran sieun tahtana turun deui. Para kadayana kumagi yang membentuk polis deui, maka tahta kerajaan ieu merasakan dengan Purbasari. Teu bisa kitu Aki. Sok tinggal ayeuna. Emang si Purbasari geus boga tunangan? Hayu ayeuna urang ayakeun sayembara pakasar pasar tunangan. Kan lihat bisa milih tunangan saha nu pakasarna. Purbasari mawa tunanganana nyaeta si Lutung. Purbasari ngan bisa cicing rumah saera. Tuluy Lutung ka sarung teh ngagedogkeun raksukanana. Para sadayana kumaha ieu pada milih tunanganna Purbasari. Dina akhirna Purbasari ngadeg jadi ratu di Pasir Batang. Negara Pasir Batang jadi maju lantaran diserahkeun deui ka Purbasari.